nikmat cahaya iman. Nuku cahaya iman ieu urang bakal arasu ka sorga. Geus amin bae. Bangun deukeut ka sorga. Nu jelas emang pasti. Anu alhamdulillah sinar iman urang malam ieu ditambah ku ayana ngayakeun maulidan Kangjeng Nabi urang kan ngalayang ka dieu ngontrol mana Haji Imis mana comot mana Haji Pendi itu mah lain kos Kangjeng kos jurig ya aduh bahasa gitu mah mono gitu. Rasa jurig emang ini hadir jelema kabeh apa jeung setan sih? Hah? Campur termasuk ieu meureun. Malam ieu urang mengenang kelahiran Kangjeng berikut perjuanganna oge wafatna. Anu Kangjeng Nabi mah kasep luar biasa gagah ganteng jadi nu dirayakeun ku urang nu diperingatkeun ku urang jelema nu kasep jasa ayeuna leuleuh ka dieu ya Allah asana embung neuleuh aing ngadenge Kangjeng Nabi nama hayang jasa geus masyaallah urang rindu jasa sehingga urang wani ku ari ku kumpulan ku rindu barang neuleuh ka dieu asana sebel tapi lamun neuleuh beungeut mah beungeut jeung awak ebang teresep naon tuh resepna adalah Haji Pendi maksudnya boro-boro orang Lampung nu geulis kula ge resep kula ge ye kula komo orang Lampung mah putih teh anu gede adat atuh kolbalos ka aja emang kos kitu pembawaan Lampung lamun neuleuh sosokna mah gitu tapi lamun neuleuh nyana cinta ka Kangjeng Nabi na masyaallah urang lamun neuleuh jelema beungeutna jeung awakna loba nu pika bendueun tapi lamun neuleuh nyana cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Allah anu bakal jadi penghuni surga urang cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi Haji Pendi cinta ka Allah cinta ka Kangjeng Nabi Rusdi gitu keneh cinta ka Allah ngomong nama cinta ka Allah cinta ngomong nama cinta ya aya kesamaan dah oh jadi lamun ditinggali tina kacintana ka Kangjeng Nabi urang resep tapi lamun neuleuh beungeut sama sakali henteu hampir olab lah atuh mana ieu nu kasep mana jeuh eueuh jeung di solear teh 12 ya Allah tapi kula mah ngambahan doang ti Kiai Tibrizi geus tadi muluna nama kuari kula mah nambahan ayat nu dibacakeun tadi ku kula kadenge jauh na arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'ilnihi wa sirajan munira jeung lamun nyaritakeun pertama maulidan carita ti Kangjeng Nabi Adam datang ka imah-imah di Mekah
Carita kedua Kangjeng Nabi mulai dilahirkeun. Carita katilu geus diutus Kangjeng Nabi umur 40 tahun. Kangjeng lahir di tahun gajah pas penyerangan Raja Abrohah. Kemudian 40 tahun Kangjeng diangkat jadi Rasul. Tidinya Kangjeng Nabi berjuang. Ayatna nu tadi ku Allah dijelaskan, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira al-ayah. Lamun dibahas dan opat syahidan, kemudian wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan illallah bi'idni wa sirajan munira, insyaallah datang ke maghrib bisukan. Jadi subuh sholat orang, kemudian terus berangkat deui zohor sholat, terus ulaya dahar paraeh bisa ya. Cak Haji Maman teh sia sampai keraing protes jana. Payat Haji Maman. Nah hiji bae urang syahidan. Kangjeng Nabi boga predikat Nabi Rasul, tugasna nomor kahiji syahidan. Hartina syahidan teh nyaksian ngan model Kangjeng Nabi mah nyaksian teh nyaksian ka tukang pan ai saksi mah nyaksian kanu sazaman. Kula lamun nyaritakeun Rusdi siap jadi saksi sebab sakola bareng eureun sakola ka bebene nyaho nyaho maksudna aya anu ditolak nyaho anya lolobana mah ditolak nya aduh aya anu ditarima lobana ditolak. Jadi saksi teh siap jadi saksi sebab sazaman. Tapi lamun ditah nyaksian haji patin teu bisa atuh katukang teu bisa iraha lahirna haju pagaweanna kumaha teu bisa ulah-ulah haji patin eta beta Haji Masuri JJ ulah datang ka teu dibawa JJ Masuri. Nah itu nyaho lahirna iraha kemudian nyana kos kumaha keur leutikna pagaweanna kumaha nyahona teh ngan saukur bobogohan ge haju bebeakan mobil beak sawah beak mun bisa anak dijual mah dijual ya gunyana. Lebih tirus ditambah jahatna bajingan teh mah. Maksudnya teu bisa ta nyaksian kanyana ngan dongeng doang teu bisa sebab teu kazamanan ieu mah keur contoh doang. Tapi Kangjeng Nabi mah bisa nyaksian bahwa Kangjeng Nabi Isa bener. Umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian, umat anu nakal ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian. Mundur ka tukang ka zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng siap nyaksian karena kebenaran Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian, anu kufar anu teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa bisa disaksian. Mundur ka tukang ka Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi urang bisa nyaksian. Mundur ka tukang ka Kangjeng Nabi Muhammad ka Kangjeng Nabi Adam alaihi, Kangjeng Nabi siap nyaksian pan model tah mah model tah ka tukang. Ya Allah, ilah syahidat.
mantak di akhirat engketer kabeh mun tayang ka Kangjeng Nabi hayang disaksian ku kaji pendit teh pan sok didongeng ke Nabi lulumpatan teh kumaha kada nyan sakabe jalma lulumpatan terus ikut moro-moro ka Nabi Adam ya Nabi Adam kami minta tulung ari minta tulung jeung syafaat lain teu karunya kami oge da keur susah tuka dituka Nabi Idris ya Nabi Idris kami minta tulung ari minta tulung jeung syafaat wallahu a'lam. suarana Masya Allah 2 menit deh bubar jadi iya kabeh minta tulung Kangjeng Nabi Adam minta tulung teu bisa nyapaat lompat ka Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi lompat ka Kangjeng Nabi Nuh terus ka Kangjeng Nabi Hud terus kan Soleh terus datang ke Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Isa ge angkat tangan coba ayeuna urang datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi siap untuk memberikan pembelaan. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nabi-nabi nu baheula, umat-umat nu baheula dibela ku Kangjeng Nabi, siap jadi saksi syahidan. Atuh lamun umat nu baheula bae dibela atuh komo urang umatnya. Pokona mah nu kuari muludan mah geus dibela bae geus kabeh. Ku Haji Imis diberkatan eta pembelaanna berkat sial cak Haji Imis nyok keberkatan nyonte dibela atuh lamun Nabi nu baheula minta perlindungan ka Kangjeng Nabi siap sehingga dijelaskan dina Al-Qur'an syahidah ya Allah ya Rabbi atuh komo urang Haji Masuri lah salah-salah setik mah dibela lah dibela Haji Masuri malaikat ke dipanggil mau geter-geter cenah berapa tahun saya umur geus teu bisa ngomong sebab rarasan loba jasa kasalahan cak Haji Masuri rendengkeun atuh aing jeung Rusdi mentanyana jeung Haji Bahri maksudna abeh ngahiji kitu dirantena sebab rarasaannya lagi bakal piranteun ieu nah dirinya ditanya pasti kan lo bakal kesalahan ketika iya lo bakal kesalahan kan dek di kanarakakeun cek Kangjeng Nabi ulah waka di kanarakakeun ye Muhammad memeh umat kena seuneu kajian Muhammad heula Masya Allah itu bukan Nabi pohara jasa mun polisi kos gitu mantep eta mun polisi kos gitu ya Allah ya Rabbi guys bukan nama wigi mau orang kawinkan di dia lamun abri polisi kabeh lurah jadi tumbal masyarakat mantep jasa Kangjeng Nabi teh ya jadi tumbal ulah waka dikenakeun saeutik-eutik acan kana seuneu neraka sanajan loba kasalahanana ulah dideuleuh Haji Masurina ulah dideuleuh Rusdina ulah dideuleuh Haji Bahrina tapi deuleuh hatena aya Muhammadan teu aya Muhammadan pandang ieu manya nu batur dibela ieu henteu ieu kumaha Haji Pendi coba aya Muhammadan coba tanya
ditanya heula nyana ya sa Haji Pendi wau ka Kangjeng Nabi Muhammad ai ka Kangjeng Nabi mah wallahu alam ngan aya Muhammad di dieu Muhammad mana Muhammad pengkolan ayo geus bayana mah aja kana rakali sakedeungnya embung nyana embung sebabnya lagi osok maca sholawat nah atuh aya Muhammadan menghargai kangaran Muhammad Masya Allah atuh Kangjeng Nabi Adam ge kaget begitu diasupkeun ka sorga di lawang aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah henteu Adam Rasulullah kaget ditanyakeun ku Kangjeng Nabi Adam ya Rabb Gusti ari eta di luhur lawang ngaran saha Muhammad ai Muhammad da saha incu anjeun irahayana nabi terakhir wahara amat geus ulah loba omong cek Gusti Allah eta mah hamba aing kakasih aing anu bakal nyalametkeun seluruh umat Masya Allah geus aya di luhur sorga unggal lawang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di lawang Haji Pendi aya kuari Ahok babatur dagang karung atuh ulah sajan babaturan ge ulah aya Ahokan komo aya hari tanuan atuh ulah nah si hade besi hanas jeung hanas duit teu sabaraha di akhirat Muhammadna kahapus ku hari tanu naudzubillah min dzalik kahapus ku Ahok ulah sambarangan geus ku hari mah hilangkeun di jero hate urang kafir-kafir geus catet Muhammad di jero hate Muhammad kitu bae Muhammad mana wallahu alam Muhammad atuh babad Kangjeng Nabi syahidan lantaran ngajina geus peuting ieu mah kieu Kangjeng teh syahidan nyaksian nu bener Kangjeng teh syahidan nyaksian nu salah Kangjeng Nabi siap jadi saksi nu dipake karidho ku Gusti jeung nu dipake ka bendu ku Gusti nyaho protes kabeh di akhirat Muhammad wawanianan kau make siap nyaksian umat nu baraheula nabi nu baheula bahkan nyaksian nu saralah Firaun Namrud jeung sajabana nyaksian bahwa eta salah di mana cek Kangjeng Nabi kula boga mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin zalikal kitab Al-Qur'an anu luar biasa agung luhung mulia pohara la raiba fi teu aya kamangmangan saeutik-eutik aja hudan lil muttaqin sebagai pituduh yang jelema anu tararakwa di Quran ayat cerita Adam di Quran ayat cerita Kangjeng Nabi Idris di Quran ayat Kangjeng Nabi Nuh terus Musa Isa dan lain sebagainya ayat cerita musuh-musuh Allah tentang Firaun tentang Qabil tentang Firaun tentang Namrud tentang Kanan dan lain-lain sebagainya kula nyaksian berdasarkan mukjizat Allah Al-Qur'anul Karim osok maca Quran mengaji osok maca Quran sabaraha kali tamat sapoe ngabong burut sia maunya sapoe 5 kali itu percaya yang mah potongan kos dia mah coba sportif sabulan tamat deh ente berarti ente Rusdi sarua wah ya sarua ya Haji Bahri alhamdulillah banyak nama alhamdulillahirabbil alamin awas ya Al-Quran teh hudan lil muttaqin baca Kangjeng Nabi apakah ayeuna henteu ningali nyaksian wah coba ya di lembur aya nu maulidan saha anu ngajina saha anu maca Qur'ana saha anu ngadirikeunana
saha anu halaladirna saha anu merean berkatna saha kadele bukan emang Kangjeng Nabi kumaha basyarun walaysa kal basyar manusia tapi lain kos manusia biasa ya ali Kangjeng Nabi tek sing ade besi di ditu manggi sesengitan atau belah dia sing ade besi manggi sesengitan nah maksudnya sesengitanana duyung apa lain besi duyung berarti titari kolot mah nyaksian kanu bener nyaksian kanu salah cak Kangjeng Nabi sing hade tuturkeunlah Al-Qur'an tuturkeunlah petunjuk carita kaula tuturkeunlah ulama sebab ulama al ulama warathatul anbiya ulah nuturkeun musuh Allah saha setan jeung para kufar kulantaran eta setan diomong-omong bae setan berpikir cak setan teh aing geus capek ngagodaan jelema aing deuk tobat cak hayang aing deuleu jelema ka masjid muluda cak setan aing deuk tobat datangnya na ka kiai assalamualaikum hebat setan mah pase setan salah soal proporsional kan setan bahasa naon bae bisa good morning bisa setan bisa naon cek kiai saha hampura kula setan kaget biasa pakai jas kos haji bari gitu tah pakai sorban gitu ya bangsa setan kabeh tah jangan lagi pakai jas biasa pakai sorban cak kiai teh dia setan ulah bosen ngagoda jelema ngazolim ngagodanya mabok ngezina judi segala ngabohong komo ka pamarentah makanya capek eueuh hiji pamarentah nu lolos di godaan kula eueuh hiji pemuda ku hari nu lolos di godaan kula hampir kiai-kiai ge kagoda ku kula kiai tarolol jak setan kagoda ku kula aju sia teh kan tuh kade setan kula yang janji santri kiai nah naon atuh sia kula yang masantren cak kiai teh aduh aing boga santri setan poara ieu tetep kula ieu beneran caknya nangis hayang tobat jasa ka Allah kula neuk masantren tuduhkeun jalan ka Allah bosan jasa kula ieu hirup terus ngagodaan jelema bae teu eureun ulah hayang tobat di mana mimitina sia ieu hayang tobat kula kabita jasa neuleuh budak leutik ka masjid salat Jumat kula sok ngarenung bae beuh teh budak leutik bae geus salat Jumat ka sorga aing mah ka neraka cak setan kula lamun aya nu asrokolan asana terharu cak setan terharu assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum cak setan teh kula hayang bisa maca eta jadi kula mah tadi terima aya geus teu naon teh cak kiai mondok tuh sia di dieu jadilah mondok setan mondok atuh setan mondok setan bae mondok urang Cilongok teh mondok goblok teh setan mon ngajinya na tuh bisanya na barang di situ bebeja ka kiai
kula amil jurumnya sorok ngelang nasal geus alpia johar maklun kabeh geus diaji aya kede eueuh nu endek dibikeun ka kula eueuh cek ieu beak ka main sia cerdas amat setan cek kiai alhamdulillah cek kieu kula hayang boga ilmu ma'rifat cek luhur jasa kan hayang jadi wali kula cek coba tuduhkeun ka guru mursyid cek kiai na aya haji mursyid di pasar kemis akhirnya terus jangan neangan ayah seorang bijak seorang wali nangga guru kadinya dititah ku kiai na teh kiai na datang ka dinya assalamualaikum kusalam ayeuna kiai kula boga murid yang geus pinter jasa hayang boga ilmu ma'rifat saha ngaranna ieu walhan mah setan iya setan setan mas santen di kula geus kebal iya yang jadi wali masa setan yang jadi wali ibu gue bencana manu sadar berhenti baheula can nyorang aya setan sadar karena ieu gitu tenan naon sakeuna teh guys atuh di pagahan zikir Haji Bari mah zikir 100 geus puyeng setan mah 2000 illallah setan buat jangan asal cau bagi illallah setan mah gitu setan malah jadi pemimpin Haji Bahri ge dipimpin ku setan kadang-kadang mimpin tahlil setan teh mimpin teh ku geus hebat-hebatna zikir bangsa Haji Bahri Haji Pendi lelet kabeh ku setan bulan illallah setan hebatnya sih setan Masya Allah ceramah jadilah yang hebat akhirnya ceknya teh kesel amatnya ya ceknya hirup ya hayang ka sorga kulantarannya nangis hebat jasa ilmu maripatna akhirnya dibere nyana teh dibukakeun hijab ka sorga atuh terus dia baten pernah ka sorga Haji Bahri iraha ka sorga kumaha Haji Masuri mah wallahu alam tegal Haji Patin wallahu alam karak cita-cita bae ka sorga ieu ka sorga lang Masya Allah cak setan ku ngeunah-ngeunah teh di sorga hebat di sorga hayang naon aya bidadari nang karak 73 kabeh waduh ceknya mangani ucedaan aduh cedaan emangna urang Cilongok dan lu menti ceda pitak ieu teh lesang bidadari lesang anu neuk numpakana Rusdin bungeun bidadari ge atunya nama lesang ieu koromod ngan dari ka sorga mah diganti ngan ge make beungeut itu mal banget tuh iya orang boro-boro di surga 2 kali kita betah nyeleup misalnya di surga ya Haji Pendi aing mah usul ka Allah Gusti ieu turunkeun ieu kurang atuh menghalangi pemandangan masa di surga kos kieu atuh ku adi ge teu betah atuh ka di surga nah protes kula langsung ka Allah protes tapi lamun ka surga diganti moal banget nu ieu kasep biasa kuari banu bogoheun anak papajikan lagi geus teu bogoheun majikan kuari geus protes we teu bogo incu lagi geus ngusir incu atuh nah ieu di sorga teh di sorga setan mah aya bae cek cenah teh asana aing karesel hirup di sorga kesel tetep aing mah hayang ngagoda jelema bae sakana ngeunaheun asana ngagoda jelema mah ieu kararieu cenah sakana di sorga teu betah aing mah kulantaran nyana berpikiran setan deui akhirna kalakuan nyana di sorga sakumaha kalakuan asli da setan bidadari diadu-adukeun dihasud gunyana bidadari terus malaikat teu nyaman cek malaikat ieu mah kiamatnya
ngadu-ngadukeun malaikat bae. Walaupun malaikat teu bisa kahasud ngan nyana nyaho karakter kos ieu setan. Moal bisa kahasud malaikat mah. Ngan para malaikat ge kapan musyawarah di sorga. Urang teu betah ya kos kieu nya penghuni sorga si kos kieu. Sakiana hasud, takabur, haju mengadu-ngadukeun jelema. Ieu kubae usul ka Gusti. Usul ka Gusti. Gusti hamba Gusti aya di sorga tapi lain penghuni sorga. Ia abdi protes cak malaikat kubaye saha cek Gusti maha uninga. Haha cak Gusti atuh eta mah setan ieu pali bisa ka sorga atuh lantaran nyana boga ilmu luhur ma'rifat sehingga dikasorgakeun. Tapi ieu ku ari teu nyaman di sorga diadu-adukeun we widadari raribut bidadari. Wow geus pokona mah teu nyaman we geus. Malaikat gitu kene nu tadina bidadari daek dicandung embung. Jadi diributkeun ku setan sial da setan goblok. Setan mah gitu. Cek Gusti Allah atuh dasar setan mah setan bae. Sanajan ka sorga di sorga ge tetep bae setan mah setan bae. Sebabnya nama geus dilaknat ku aing. Nya nama tetep bae penghuni neraka. Turunkeun ka handap. Turunkeun ka handap di sorga. Blum ka handap jadi batu. Begitu jadi batu terus ditarempok ku Ahok ku Haritanu. Wah ieu pangeran ieu. Oh jakiana ieu pangeran ieu. Ahut termasuk Ahut tetangga Imis. Oh sadei Tegwan sadei Acoy Akiong. Oh iya diparanggul kunyana dibawa ka imah disembah. Setan mah geus jadi batu ge masih ngagoda jelema bae. Setan tah lumatak dasar setan kajenteun masantren setan bae. Setan kajenteun geus diwali-wali setan bae. Setan sanajan geus dikasorgakeun sakali setan bae. Sakaligus dimamakeun diabuyakeun abuya Kiai Haji setan bae tetep. Sakali setan bae. Dan nu mantak sing hade urang beusi boga babaturan setan atawa boga pamajikan setan. Emang nu kos kumaha cenah Kiai setan? Setan mah hiji nu sok nonton TV. Kabeh, berarti setan kabeh. Ieu ge setan. Setan. Da ieu nu sok ngabohong setan. Anu osok tilok make jilbab setan. Anu osok ping-pingna kadeuleu mun awewe. Eta mah raja setan. Anu osok nguludan hayang berkat. Eta setan, ieu tah ieu. Setan. Tah ieu. Jadi oreganan sakali setan Kangjeng Nabi syahidan. Nyaksian kaharep, nyaksian katukang, nyaksian para rasul, nyaksian para nabi, nyaksian para wali, nyaksian para solihin, nyaksian bahwa Namrud salah, nyaksian Fir'aun salah, termasuk nyaksian ke setan bahwa setan teh dolalum mubin, sasar anu nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Saenyana setan musuh nyata. Tak tinggal orang sing hane kuari sebab setan mah di balai desa aya setan, di kecamatan aya setan, di DPR mah setan kabeh. Di mana deui? Di mana deui? Atuh sebutan atuh sia. Di pos kamling sama juri jeung setan. Aya di mana deui? Tah otak sing hade. Mantap kula mah henteu sieun ka setan sebab kula bareng jeung raja setan.
aman. Anak-anak buah setan eleh ku nyana kabeh. Wah tuh jeung raja setan mah tenang, nyana mah bintang 7. Aduh Gusti Allah nu agung. Naik kakarak syahidan tugas jam 12 encan wambu basyir. Nah orang muludan di mana deh ya? Nah bagian wambu basyiron wa nadhiro kakarak syahidan hiji ti kangjeng Nabi Adam yuk terus datang ka kuari syahidan tanggung kuana iyalah urang alhamdulillahirabbil alamin boga kangjeng Nabi anu geus diaku ku Gusti Allah syafaatna nu sok disebut syafaatil uzma boro-boro urang sebagai umatna nu bara heula ge disyafaatan ku kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah nu dibacakeun tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin alam masih wallah langit alam kangjeng rahmatan lil langit bumi masih wallah alam rahmatan lil bumi manusia alam atau rahmatan lil manusia kafir ge alam rahmatan lil kufar hewan kufar rahmatan lil hewan atuh tatangkalan ge atuh masih wallah rahmatan li tatangkalan kabeh karahmatan ku kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat sing hade bahwa kangjeng Nabi sebagai syahidan urang bakal disaksian kebenaran urang lantaran urang iman ka Allah iman ka kangjeng Rasulullah nikmat urang disaksian ku kangjeng bahwa urang iman ka Allah iman ka kangjeng Rasulullah lamun saksila kangjeng Nabi geus moal hese sorga hiji. Nomor kedua sing hade sakali setan bae sing hade urang besi boga batur setan tinggal karakterna aya tanda-tanda setan ke insyaallah urang caritakeun moal kaburu ku ari mah sebab geus jam 12 jadi tinggal nyaritakeun engke tuh ieu mah dasar setan urang kada dahar bae ya aya turunan setan ieu we dua ieu anakna ieu bapana gitulah sing hade nya ieu urang sakali deui urang kukumpulan di hadiran ku kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang disaksian bahwa urang iman ka Allah iman ka kangjeng Rasulullah di akhirat pasti urang dibela disyafaatan ku kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinar kangjeng Nabi mudah-mudahan nyorot ka hate urang kabehan sehingga tambah yakin tambah mantap tambah ibadah urang ka Gusti Allah iman ka kangjeng Rasulullah urang bakal paeh akhir hayat urang maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae pihatur tisim kuring ngapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.